Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 68. Carpon anu beris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Handapeun Dapuran Awi, Yayasan Bapak Syarif Amin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Teu biasa kagiridi ku jelema lebah dinya teh atuh da kumaha kebon awi ilaharna oge nya kitu bae harieum barala loba reungit taneuhna beueus matak leuncangeun tapi henteu kitu upama hantem diteges-teges palataran pikabetaheun pisan lalinduk ariuh ngampar kalakai daun awi kawas meunang ngahaja ngadaraikeun lamun teu kitu leuning daya jukut jadi sapisarateun lantaran meh salawasna tara kasorotan sinar surya tanggah di lebah dinya ari lain meneran sela-sela daun mah teu awas ka langit ku hieum-hieumna. Pernahna sisi gawir nawi ngabangun rarambu gunung nutugna beras kana pasawahan padataran pilemburan nu katenjona bangun teu sabaraha jauhna da eta bae ceuk angkeuhan mah ngagorowok oge asarek kadengeun kudu di lembur teh lembur nu ti lebah dinya katenjo imah-imahna malah jelemana oge mun parengker araya di sawah mah katenjo ngulam prengna kulon pernahna ka lebah dinya teh tah ti lebah dinya lebah dapuran awi temen dina bibir gawir plung-plongna pisan mah tetenjoan teh plang ngemplang satungtung tinggal kealusan alam nu alusna lain caritakeun waasna lain dangdingeun lantaran lisan tukang nyarita hariring tukang ngadangding jeung pensilna tukang gambar moal metu kudu mindahkeun kealusanana anu ceples mah atuh da kumaha ngan ukur bisa nyebut alus jeung waas padahal syariatna mah teu pira pisan tetenjoan nu matak waas ti lebah dinya teh geura ampah pangangonan disambung ku pasawahan paselangjang lemur tingrung gunung nu ditungtungan pisan ngalamuk gunung mindingan bang blasna paninggal tapi naha atuh ari disawangna bari disina nyurup nyerep kana ati sanubari mah dina mangsana lelembutan tumamprak kanu kawasa nepi ka teu wasa ngagambarkeunana ku alus-alusna ku waas-waasna ongkoh sigana perwatak alam kitu dilenyepan ku kasadrahan mah jurang jero lalung kawing oge seperti lebah dapuran awi teh nu sakitu pikapaureunana hi alus bae nu aya sok aya nu nyarita nu ngadongeng pikawaaseun teh kudu nu bararesih bae mun langit kakara disebut alus upama lenglang taya aling-aling padahal harita mah mega sababaraha lapis katenjona teh malah belah kidul mah medad pihujaneun tapi naha tuh tibatan matak sudah kaalusan atanapi kawaasan mah kalah kasabalikna nambahan tetela teu bener nu nyebut kitu teh ongkoh moalnya bae aya alam pilih kasih make itu alus ieu goreng da eukeurna mah kabeh oge sarua bae teu beda jeung henteu dibeda-beda harita kira wanci asar akhir malah geus reup-reupan dinu harieum seperti handapeun awi mah panon poe acan surup tapi sinarna kahalangan mega kandel pisan ngahiuk angin nebakeun tatangkalan seokna rei ngahudang keung kadenge ting kalosrakna daun awi kaanginkeun ting gareretna awi dina dapuran pagesrek jeung baturna paselang jeung sora ragragna kalokop ninggang kalakai jabati eta mah taya deui nu kadenge ngan hawar-hawar dina lamping dinu bala
ngear tong geret banen di sada patembalan kawas nuker ngahautkeun nyaho tereh datang mangsana berang diganti ku peuting rada tonggoheunana keur kasorotan keneh sinar panon poe mah ngelak bae cangeh gar di sada cacawehweran harita mah geus jempe pantesna teh geus ngampih kana tempat pamondokanana jap jempling ting ngarengeng dedengean sirna sepi kasirep ku indung peuting nurek nyimbutan sabudur alam meujeuhna mun rek aya nu nyangka dedemit teh lantaran wayah kitu dina kaayaan sarupa kitu aya awewe ngajanteng ka hieuman dapuran Awi netep kana lebah rek surupna panon poe rek mubus katukangan gunung nu ngalamuk ditungtung deule ngajanteng dina pinggir gawir nu sakitu lung kawingna jurang jero gurawes pikalewangeun tapi ana dihantem diteges-teges teteh la jelema ngajantengna handapeun dapuran Awi kawas jadi perlambang kana lelembutanana wanda rupana anu sok rajeun kaliwat kuno lolong mah lantaran sok disebut rupa kasumputkeun teh katurug-turug aya dinu hieum pisan tata anu jadi perlambang teh suremna lelembutan ngareueukan cahaya bawati kudrat henteu sinaran deui nu katenjo herang ngagencelang teh ngan hihideung panonna herang semu ngagendang teu halangan ku semu sepana beungeut bangun carindulna panon jeung siga sudana awak tina ngeusi kana langsip dina daweungna dina hulengna sedeng netep kana lebah paantelna langit jeung puncak gunung bisa dikira-kira manehna teh keur meujeuhna kabaku angen-angen hirup mucuk dina puncak panyileukan kaciri sanajan warugana handapeun dapuran Awi dina pasir anu suni jauh ka ditu ka dieu lelembutanana mah ngalayang kanu anggang teu bisa dilelebah ka mana-manana ngan anu tetela mah jauh bae jauh pernahna nu disusul ku lelembutanana teh nu dilanglang ku kareteg angeunna didagoan ku jirimna nu ngajanteng handapeun dapuran Awi dina kaayaan kitu bruh breh sagala kacipta lalakon dirina narembongan pangheulana ingat ka jaman 5 tahun ka tukang waktu manehna mimiti nincak kalabah dinya balik ulin ti gunung jeung buah hatena batur ulin ti leuletik nu kagagedeanana pada neuneun rasa malah nepi kalisan hatena buntreng angeunna di lebah dinya handapeun dapuran Awi temen nu ayeuna dipake ngajanteng dipake ngumbar katineung ngulangkeun ingetan ka tukang-tukang harita 5 tahun ka tukang manehna nyawang kawaasan ti lebah dinya teh bari ngabandingkeun tungtung nyawana sabada janji pasini pasang subaya henteu kulisan teu kutulisan tapi ku karetegna angen masing-masing didinya bari ngencar tetenjoan harita 5 tahun ka tukang manehna ngajanteng didinya teh bari muntangan tak-tak lanceukna ngadak-ngadak bae saat eta mah duanana kawas nu kemba kawas nu kasima ku kawaasan alam anu biasana galecok alewoh nyarita silih tempas teh harita mah jempe teh nu lemek nu nyarek tapi lelembutanana guntreng anteng pada ngabudalkeun aci-aci ning rasa silih asih nu kumaranehanana dicangreudkeun tengah-tengah kawaasan alam harita 5 tahun ka tukang saat maranehanana pasini di jero ati teh dicatet dina sanubarina jadi jejer pancer lalakon hirupna ngan ukur memenitan tapi nancebna dina angen teleb pisan remen ulin rerentetan nyaba babarengan dinu rame di kota gede samemehna memeh los kalebah dinya aneh teu pareng kawenehan maranehanana oge hemeng bet dinu kitu kedalna mamaras rasa teh dinu suni handapeun dapuran Awi ti harita eta dua umat teh ngahiji lain ngahiji ku babarengan lain ngahiji ku rerentetan lain ngahiji ku hukum tapi kuno leuwih tohaga ti eta ku tali asih nu parat kana batina anu matak pantas rek pageuh
da puguh taya nu leuwih pageuh teh eta. Buktina sanajan syariatna pajauh pada ngumbara di dunya rame, paanggang aya ratus napal, lelembutanana mah tetep ngahiji, ngadaguan mangsana sah ceuk tikah. Lain tikah pamageuh tatali asih, da puguh eta mah geus sakitu pageuhna. Tapi tikah ngarasah nurutkeun anggapan nu lumrah. Geus sakitu gumulungna ceuk syariat piraku puyar deui. Tapi nyaeta atuh paingan sauru bujangga eueuh langit bersih teu karana totol mega. Tegesna taya nu mulus alusna, di dunya taya nu sampurna. Ngaran-ngaraning makhluk mah keukeuh bae kaancikan sifat Allah, sifat gingsir, sifat nu jadi bandana, jadi hakna sakur nu kumelip di kolong langit. Kitu nu karanapan kumaranehanana oge. Di pangumbaraan nu saurang poho kapanutanana, poho kana janji pasinina. Ayeuna manehna sedang nandangan nyerina, perih lir digerihan. Nya bener, mending dipicis, dicacak di walang-walang. Lantaran eta mah nyerina ngan semet kulit jeung daging, nyeri kembang napati, lain lara lelembutan nu tampa wangenan. Manehna nyieun anggeus, lalakon hirupna ditutup palebah dinya, ngahaja nepungan dulurna di pasisian, nyingkahan dunya rame anu nandasa dirina, telenges taya ras-rasan, basana rek ngadoniiskeun pikir, reureuh nyeuhkeun kariweuh. Kulanceukna awewe kaharti, kajudi, puguh jelema surti, teu dinaha-naha, da geus aya selentingna, adina keur sedeng samagaha pikir, malah sakedah polah dibabarah, bari dijaring berang jeung peuting. Maklum nincak di anu kurang pangger mah sok lajeun aya kabejakeunana. Wayah asar inditna ti imah mah basana rek kacai kapancuran nu rada anggang pernahna. Tapi buktina ngajugjug ke tempat nu 5 tahun ka tukang dipake nyangreudkeun raga katineung jeung lanceukna. Zaman babarengan nganjang kadulurna kadinya nu dianjrekan ayeuna dipake niiskeun pikir. 5 tahun ka tukang manehna nyawang eta kaayaan teh, rarasaanana taya nu robah, tapi srekna kana angen beda kawas anu salin rupa. Padahal kitu-kitu keneh, tegal awina kitu, gawirna lungkawing oge kitu, mayakpakna pasawahan, tingrung gunukna pilemburan. Bedana teh ukur bareto mah kadinyana teh jeung buah hate ayeuna sorangan. Bareto mah plung-plongna teh tenjoan teh jadi perlambang plung-plongna ingetan atana pilelembutan, ari ayeuna sabalikna. Bari neuteup kana pucuk awi nu ting arulang, kaendagkeun angin sareupna. Teu karasaeun si panonna ngalembere mapai pipi. Nyak celak lebah harigu nu ratug teg-tegan, lir nu keur ngalanyawa panganggeusan. Saat eta nu awas teh ngan karib panon batina, sagala kacipta sakur nu geus kalakonan jeung buah atina mah kabeh narembongan. Natrat ti jaman keur budak tug nepi ka saat eta mangsa manehna aya handapeun dapuran awi harita. Asa gerentes angeunna, tapi sanyana mah mabal jadi lisan magarkeun teh. Engkang panutan abdi, tingali ieu abdi aya handapeun dapuran awi, urut urang kapungkur sasarengan. Congo awi nu nyaksian urang kapungkur janji pasini, ayeuna nyaksian abdi sah ti dunya, dina gumulungna lelembutan menteng ka engkang. Bareng jeung surupna panon poe jeung pesna pareum damar jagat nu nyaangan sabuder alam, manehna tungkul neuteup jurang nu lungkawing matak lewang, lalawunan ngucapkeun, "Yeuh jurang, sanggap waruga aing." Tamat cenah ieu pamiarsa, bunuh diri pangintennya. Sakitu anu tiasa kapihatur tina carepon handapeun dapuran awi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.